tiban di Ramatek ya. Depot. Oh, alhamdulillah ya. Udah angkat tiban ya. Assalamualaikum warahmatullahi Karamang sadayana. Aduh ya ke kota tapi ya ngajang. Ya pada tiban meri itu atunya di lemur jauh-jauh. Apa Qadarullah. Oh, bener. Ya, kalau jeung Qadar saya. Jadwal di kota. Jadwal di tukang tani zaman baheula mah. Padi pada hakikatna mah nutupan. Engke teh urang teh dosa teh bakal katutupan ku salat-salat eta. Bagja pisan lamun Allahumma rabb hadhihi da'wati mawsulat allazi wa'ada Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani yukaffiratun lima bainahunna. Al-hadis rawahu Muslim. Langkung dipayun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja sinareng syukur kurang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur nu parantos ngersakeun urang sadaya sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas, masih kena hirup di alam dunia. Tenang tos urang sadaya dina raraga meyakeun sesa umur urang kudu berharga, sabab umur urang teh apal iraha urang baris dipanggil ku Allah ngalangkungan maut. Menutup kemungkinan umur urang sesa urang bahkan anu kamari ku urang dipake migawe kamaksiatan. Menutup kemungkinan oge sapalihna dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kalintang bagjana dikeun jalma anu dina raraga meyakeun sesa umur teh nyaeta dipake ibadah ka Allah takorub ngadeketkeun diri. Puji urang panjatkeun kana Maha Suci Allah Rabbul Izzati nu parantos mapareun rezeki anu abadi ka tiap jalmi. Puja urang panjatkeun kana Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla nu parantos mapareun bagja tur sugema ka tiap jalma nu aya di dunya. Oge syukur urang panjatkeun kana Maha Agung Allah nu Maha Ghafur nu parantos mapareun pitulung anu linuhu wireh urang sadaya dina wanci kiwari banget anu ayeuna masih keneh mampu ngalaksanakeun sapalihna parentah Allah nyaeta ibadah salat Jumat secara berjamaah. Manusia melaan dunia lantaran manusia teh ngabogaan alasan nyaeta beuteung anu sajengkal.
aya jelema anu mau ibadah ditanya nah cenah teu salat ente kagok digawe. Oh berarti melaan beuteung nu sajengkal. Supir angkot pakidu ka kaler kawetan ka pulo nah cenah teu reureum ya kagok cenah melaan beuteung anu sajengkal. Nepika ya jalma nu gelut melaan duit parebut banda eta geus sarua dalihna mah melaan beuteung anu sajengkal. Padahal eta beuteung nu sajengkal perut nya pan urang teu Indomie 2 ge modal teh. Tapi dasar hakana beuteung nu sajengkal eta bawana kana nafsu dunya kacida pisan gedena. Sajengkal beuteungna mah tapi bakal kaabuskeun kabeh dunya cenah ceuk para ulama. Leutik beuteung jelema mah ngan sagala ge kalegleg. Laut kauyuk gunung kalegleg nah cenah Pak gegabah teh dicepot carita teh. Bagajeung aya gunung dileg-leg ari eta nu dicangkring nu dijelekok usaha. Dempak teh gunung teh usaha dalin ku ucing lain. Usaha ku jelema. Hakana beuteung jelema nepi ka jelema mah wani ngadahar jelema deui. Aya jelema nu ngadahar jelema deui naon ditah ngabunuh diburuhan pembunuh bayaran eta teh hakikatna mah ngadahar jelema paingan atuh paingan setan kacida pisan ngaledekna nalika Adam diciptakeun harita ku Allah Subhanahu wa taala. Nah ayat ruka masyaallah nyimpen teh sapangarsa mantena Allah teh disimpen tah waktu Allah nyimpen Adam teh pajaha iblisu tojo iblis datang aing penasaran lanjut nyeuneuh saya Allah teh datang ka iblis teh yutipu bihi murilingan eta Adam kemurilingan kitu payanggul ilaihi ajwafa eta iblis teh ningali yen anu dikuringan ku manehna teh aya beuteungan aya beuteungan payanggul ilaihi ajwafa maka iblis ningali eta teh aya beuteungan eta cek iblis sagilek eta annahu makhlukun saestuna ieu teh makhluk layak tamalaku itu bisa nahan kahayang tanda kutip layak tamalaku itu bisa nahan kahayang naon sababna sabab payandur ilaihi ajwapa lantaran katingali eta makhluk teh aya beuteungan iya cenah majauh jeung muli majauh jeung noma tempo mages beuteungna kosong tempo mages pejitna garing tingali cenah sia eta tong boro mah cenah batur dulur jadi tuan tah urusan beuteung teh nya iblis teh urang geus diledek lantaran aya beuteungan kada aya beuteungan teh iblis ya cenah tingalikeun sia geus kosong beuteungna mah ku aing diuji cenah diheureungan ku aing cenah tapi sabab eta urang teh geus dihina geus diledek ka iblis teh beda urang aya beuteungan disawakeun jeung doma da bedana manusia jeung doma mah teu saeutik naon kitu urang mah boga akal ari satoba teh sakitu da suku pan sarua ceuing sarua panon ayaan jalur bintang sarua bencong aya jalawading doma aya mah jadi manusia teh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala yang diajak iblis cek iblis teh pasti ieu jelema bakal babari kagodana lantaran aya beuteungan nepi ka urang ayeuna diuji ku Allah Subhanahu wa taala ya sebagai manusia ayeuna urang geus kudu salat nomorkan salat lain kewajiban deui salat mah Pak eta teh kabutuhan sakumaha apa anu tos populer di ulama wajengan diterangkeun di kiai as-salatu imaduddin ari salat teh tihangna agama tihang tah catet karek tihang lain agama tihangna agama
Tah urang kieu ibaratkeunna aya jelema geus nyieun imah tapi karek tihang ngunggul tihang ngajajar aya opat aya genep tihang teh atau rek nyieun saung. Nah bakal disebut imah eta teh atau bakal disebut saung karek tihang lain misalnya naon rangkai disebut lagi tihang ngajajar eta teh rangkai lain imah. Jadi lamun urang salat teh can jadi agama teh karek tihangna agama. Jadi lamun urang nyeun imah karek tihang beton coran dari itu atau tihang tina kayu tina awi jeung saung can jadi saung teh karek tihang saung ti saungeun tihang ti imaheun. Tah uke lamun geus dikentengan, uke lamun geus dipantoan, uke lamun geus dipilingan, uke lamun geus dikacaan, kakara bakal disebut imah. Nah, agama ge kitu. As-salatu madudun ay salat tihangna agama karek tihang teh. Kakara bakal disebut agama lamun geus dipiungan. Naon piungna teh? Hiji sedekah, dua lentah saum, tilu gitu pun kudu loba-loba bisa jadi. Eta teh kakara bakal jadi agama. Nikah, sunah, pagawean amal-amal kakara bakal disebut agama. Ari saukur tihang ngungkul mah can jadi agama karek tihangna agama. Edasnya cecak-cecak aya tihang can jadi agama. Komo lamun tihangna runtuh. Ya, wa man tarakaha faqad hadama din. Sawangsuna sing sajalma anu ninggalkeun eta salat maka temen eta jalma geus ngarubuhkeun agamana. Tihangna wae teu boga itu salat mah. Leuweung atuh tihang-tihang sana puriak-puriak atuh keuneu cenah engke tiunganna mah zakatana mah keuneu engke sedekahana mah. Tah eta teh nu disebut agama teh eta. Jadi kieu lah cekolot mah ya ai kana agama teh pan urang teh kana Islam teh kerah kafah ai kafah teh gembleng. Gembleng teh berarti ari mani teh lain basuh. Pan urang mari mani naon basuh lain. Mani mah lain basuh tapi bersih. Ai sakadar basuh mah kasebrot ku mobil oge di jalan, urang kasebrot ku motor basuh. Kahujanan ge pan basuh teh. Tapi teh bersih. Tah jadi lamun mani teh bersih. Ari dahar cenah naon dahar? Ari dahar teh sedang ngahuap lain. Dahar teh lain ngahuap, tapi naon sebeuh. Kenapa naon ngahuap gua mah sahuap, huap eta sebeuh mah. Kitu. Ari sare naon cenah? Sare mah peureum lain. Sare teh lain peureum tapi istirahat. Da loba jalma nu peureum tapi teu istirahat. Pikiranmu muter hutang gede budak belegong pemajikan salingkuh duit teu boga gawe teu boga panjang ge boro-boro ka bisa sare peureum mah peureum tapi otak berarti sare teh lain peureum tapi hakikatna mah sare teh istirahat. Tah itu tuang ge sales ngahuap tapi tuang teh makan itu adalah kenyang. Sare ge lain peureum tapi istirahat gitu. Mani ge lain basah tapi mani teh hakikatna mah bersih. Tah urang ge pikiran teh hakikatna mah naon? Takwa. Heeh, meureun kudu dihandap cenah tuh. Nya eureung kopi jeung jumahan. Eta cenah otibna usah cepot ada deui teh aya cenah Pak. Lamun teu ngancik kana keimanan. Tah itu Pak. Jadi nu disebut tihangna agama teh nyaeta salat. Matak salat penting pisan. Itu lebih kaku penting-pentingna eta salat keur di perjalanan aya carana. Tah di urang mah lain Pak geus jadi kasus di urang. Satiap gering jalma eureun salat. Sok. Dulur urang gering. Longok cenah sak bagian anu gering pada teh urang teh ya. Barang datang teh ngabayatnya tanya pamajikanna teh geus salat can teh. Sia eta teh
kumaha cenah udah sholat oge tuh makanya ngarang-ngarang gering kembang pae teh deket kerek di maut tuh di urang mah di mana gering teh loba nu eureun sholat kaget pan matak ide perlu na kudu ngajin teh padahal gering teh aya carana sholat jalma nu gering teu kuat nangtung bari dieum kuat dieum bari ngagoler kuat bari ngagoler bari ngalempres teu kuat teh di sholatan tamat kan gitu lamun mah urang di perjalanan teu bisa eureun apaan aya tayamum teu kudu wudu wae salat mah tayamum kan bisa karena jog teh mah karena kabul teh mah atau lain geus lain bersih tayamum mah kitu we syariat dari Rasulullah ya dan mudah-mudahan ku atas mah kalau kita da lieur wudu jeung tayamum mah sok aya nu boga dosana bujur ngikutna naon di kumaha bet beungeut kena kitu kuduna itu bae ngingatkeun seperti kitu teh salat teh sebenarnya kita salat teh as-salatul khamsi yukafiratun lima bainahuna aya salat lima waktu teh eta teh bakal jadi kifarat bakal bisa nutupan dosa di antara waktu-waktu anu lima eta subuh urang teh salat dari tanah mah di subuh kalahor teh panjang waktu teh eta dina waktu eta teh tutup kemungkinan urang yang dosa pembaturan pamajikan akasaha ka supir di jalan yang pengguna pelintas ya di imah pamajikan jarekan pamajikan injek pamajikan ladong pamajikan dagor mitoha toh di subuh jadi kalahor teh salat lohor yukafiratun lima bainahuna atutupan kada dosa eta teh ku salat lohor di lohor ka asar teh panjang tah yang dosa lain ieu teh urang teh geus naon dosa teh moal teh naon teh geus naon mah tah salat teh asar yukafiratun lima bainahuna ti asar ka magrib sarua keneh panjang salat teh magrib katutupan deui dosa di antara eta teh tah di magrib ke subuh mah panjang nah da eta mah dipakena istirahat mata dina istirahat mah maloba teuing anu disebut dosa besare jelema nya yukafiratun lima bainahuna ini kifarat dunia teh disebutna ge nya jadi kifaratan atawa nutupan asa kecap kena kaparo yukafiru takfiron eta teh nutupan kafir kafir teh nutup naon nutup rahmat Allah teh kafir ngaranna teh jadi lamun di bahasa Arab lamun di Arab baheula ari kafir teh tukang tani tah anu nutupan tukang ngaseup kasupan bini gitu teh ngaseup melak sesikian dulu diturban kunaon petani nah itu teh kafir gitu teh tukang tani jaman baheula mah padi pada hakikat mah nutupan teh urang teh dosa teh bakal katutupan ku salat eta bagja pisan lamun setiap salat eta jalma hadir omok jeung deui pitambahan ku salat rawatibna insyaallah bagja dunya bagja akhirat barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin liyursilun nasa fi umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat anu dimuliakeun ku Allah nalika urang hirup di alam dunia pasti urang kepada boga kahayang jeung cita-cita karep tereureureuh kahayang patema-tema tapi angin kulak canggem bagja awak anu bakal bisa ngajawab
kodok jeung qadar menentukeun dina kahirupan matak paingan atuh hirup di alam dunia urang ngebogaan beuteuh ku Allah Subhanahu wa taala dititipan amanah di dinya teh bakal loba nyaeta ujian-ujian dina kahirupan di antarana nyaeta urang teh bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala dina urang ku ngabogaan beuteuh eta teh bakal diuji nyaeta pikeun usian eta beuteungna sidang jemaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dunya ari dunya teh eta teh kecapna mah ponok dana ya dulu bisa oge dihartikeun deukeut dunya teh tapi aya oge dunya teh diartikeun teh nyaeta hina tah ari dunya teh isim takdir teteh pada kieu ya ari isim takdir teh dari takdir nu leuwih gede pada kieu kabirun gede akbaru leuwih gede sagirun leutik asgaru leuwih gede ya qaribun deukeut aqrabu leuwih deukeut oh sahabat aqrab cenah ieu mah aqrab leuwih deukeut nah dina salat teh make Allahu kabir tapi makana teh Allahu akbar jadi make isim takdir teh nyaritakeun nu leuwih gede kabirun gede akbaru leuwih gede dunya teh asal kecap tina dania ari dania teh hartina teh sunda nama eta teh hina berarti lamun dania hina dunya leuwih hina coba eta tempat di cicingan ku urang cek profesor mah nomor sabarita bumi teh nomor kilo ieu tadi ngaranna nage leuwih hina lain hina deui tapi leuwih hina make isim takdir dunia sok dibangga-bangga ku urang teh boga motor alus boga tipis boga imah gedong boga mobil alus nu dibangga-bangga teh di dunia nu disebut lingkaran dunia teh leuwih hina nah cenanya Allah eta nyiptakeun mere ngaran nu ditempatan ku urang ku manusia ngaranna nepi ka leuwih hina sadar atuh nah kira ge hukuman kira ge penjara kira ge tempat hukuman saha tempat hukuman Adam apan Adam teh dijanah kulantaran Adam teh ngalangan ngadeukeutan tangkal ngalabuah hodi teh sakitu geus dicaret pan eta teh wala taqrabu hadis sajarata takuna dina bolimin Adam warek deukeut-deukeut kana tangkal eta sabab anjeun bakal kagolongkeun jalma nu lalim tapi pan jelema geuningan kitu pengikut wah ningali wungkul ulah deket teh wah ada mana naon ulah gawe saya eta bauh menteu untuk ngapan di luar nah ningali wungkul ngasaan saslop lage ngasaan saeutik ngahaneutan tungtungna 2 gelas beuki teh kira teh aya ti dituna teh pan kitu wala taqrabu hadis sajarata fatakuna min ad-dalimin tah tidinya Adam tetap dihukum eta dihukum ku Allah teh geuningan lain ka mana-mana lompatan teh kadeunya Adam dialungkeun muradna di India Siti Hawa dialungkeun muradna di dataran Arab tempat hukuman kira oge penjara dunya mah matak disebutna ge dunya leuwih hina kitu matak tong bala teh di dunya teh nya karena loba dunya oge teu dipake ibadah mah lain ulah di dunia di dunia mah pan aya lu mendengarkan keterangan ikmal dunia kana kata hesu abadan rak anjeun geura di dunia di barat anjeun rek hirup saumur dunia sih di gawe mah beak pagawean ieu nyangan deui nyandung deui kalau pagawean nyandung apa we ieu mangih deui nyangan deui terus tak sapanjang mampu mah karena kata hisu abadan di barat anjeun rek hirup saumur dunia tapi edas manusia
aya nunuturkeun dirinya teh wa'mal li akhiratika jeung prak digawe kade di akhirateun ka'annaka tamutu godan jeung ibarat anjeun rek maot poe isukan. Bayangkeun urang rek maot poe isukan kitu we da urang teh apa iraha urang maha ya maot mah deukeut al maut baghtatan maut datangna secara tiba-tiba pengintip-ngintip nu jadi pengintip-ngintip nu ini sok panjang umur pengintip-ngintip nu geuring sok cager deui tapi malakal maut Ijrail ngintip-ngintip anu hirup rumasa urang hirup keur diintip ku Ijrail loba jalma nu jag-jag belejag abejakeun maut sidang Jumat anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta margina urang sadaya sing sering sing penuh kancing sing sering penuh ikat pikeun hareupan disebut kamawatan nyeri cenah maot teh Pak disebut teh Rajapati nah bet maot teu kuat nahan ka nyeri teh dalam mun kuat teh maot moal ya apa kulantaran teu kuat nahan ka nyeri maot papangna maot teh teu kuat nahan ka nyeri kitu tah logika maka baca. Jadi orang teh sing hareupan aing teh makapae aing teh ieu dunya arek ditinggalkeun anak pamajikan motor imah kabeh rek ditinggalkeun naon nu bakal dibawa ka diri itu nu pernah dipigawe kehadean aya di alam dunia kitu Pak. Mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi anu husnul khatimah kalian janten jalmi eta anu menang pangampura ti Allah sakedeung deui urang bakal hareupan sasi Ramadan nya urang ngabersihkeun dirinya urang tamatkeun saum teh cita-citakeun ti ayeuna buledikeun hate urang tarawehna urang tamatkeun taun ayeuna mah zakatna urang bayarkeun taun ayeuna mah mumpung baroga gaji insyaallah bisi ieu Ramadan anu ayeuna teh Ramadan anu panungtung anu terakhir pikeun diri urang simkuring mungkin dihapunten da geuning rame dina WhatsApp oge nya oh pos lebaran wae di lembaran deuk ieu deuk Ramadan di cenah mun teh dihampura oke di lebaran mun teh dihampura mah teu naon teh wae nya deuk teh dihampura mah urang teh meureuh deuk ibadah teh kudu bersih siling hampura siling lubarkeun abi rek saum mudah-mudahan urang dipaparin kalancaran dina saumna oge rezekina ge urang ku Allah Subhanahu wa taala teh diparkeun digampilkeun sidari imah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sakitu papihakeun teu kaukur sabda nu teu kariksa hampura anu kateda mugia naon rupiah anu kusim kuring dibikeun aya guna sanareng manfaatna kalian urang sing dijantenkeun ku Allah teh janten jalmi anu husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.